Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Diah Hoeratul Bariah di kelas 11 IPS 5. Di dieu abdi bade nyampikeun biantara anu jejerna ngajagi kasehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur kehadirat Gusti Allah Subhanahu wa taala kanggo sagala limpahan rahmat sarta hidayahna. Dina kasempatan ieu urang tiasa patepang dina acara ieu. Ibu Bapak Kepala Sekolah anu dipika hormat, Ibu Bapak Guru anu dipika hormat, sareng rerencangan anu dipika cinta ku simkuring dina waktos ieu abdi bade ngadugikeun pentingna ngajagi kasehatan kanggo hirup urang sadayana. Urang sadayana wajib ngajagi kasehatan sareng kabersihan lingkungan. Teras urang teh kedah ngalaksanakeun hirup sadidinten jeung cara anu sehat. Misalna meresihan awak pas keur ibak, meresihan kuku, nyikat waos anu rutin, jeung sajabana. Tah eta conto hirup sehat contoh anu sanesna urang kedah micen runtah dina tempatna, teu kenging liduh di mana wae. Urang teh kedah mika cinta kanu kabersihan dina diri urang, sangkan hate urang ge suci jeung bersih. Tuluy kumaha lamun bade ngabersihankeun kokotor rohani, carana nyaeta urang kedah ningkatkeun kaimanan urang jeung ibadah urang ka Gusti Allah. Ngan anu kudu diinget teh sehat lain saukur bersih hungkul, tapi kedah ngaragekeun jasmani urang nu matak ngajagjakeun diri urang. Misalna olahraga jeung sajabana. Sakitu nu tiasa disampaikeun ti sim abdi, mugia ulasan singkat ieu ngingetkeun urang sadayana pikeun ngajagi kabersihan. Hatur nuhun teh sadayana, hapunten bilih aya kalepatan tina cariosan abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.